Nah, tokan gesek beak deui. Hah? Ngaronda kalaka batur. Min keneh ngaronda di imah sorangan di tabel batur mah. Kesel ge. Tah anu ngider saha? Saha nu ngider euy? Urang balik urang ka tabel nyamper teh. Gandeng atuh balik kesal. Oh, palingan teh jamaah edan. Da. Heuh. Ayo bieu ka tabel. Hah? Bieu ka tabel. Di tabel aya si Wardi. Si Wardi jeung si Kasran. Oh, jeung si Kasran. Oh, kajen. Aing urang nyamper aing ka dia ayeuna. Balik sa teh pada urang batur. Ye, ka ditu ayeuna panena teh malam Rebo. Oh, pantai. Malam naon sih ayeuna teh? Ayeuna. Heeh. Ayeuna malam Salasa. Oh, heuh nya pulang pal. Kad urang leumpang sorangan di tabel ka dieu. Da batur lah balik we cing teh batur geus teu ka dari ieu. Aya di imah geus sarana jamana. Heeh. Kurutak. Ayo ku kurutakan di imah teh. Heeh. Nah tuh kalah kati balik nanya eta mah euy. Cek nu teh imah. Cek nu teh imah saha eta di luar. Urang cinta ronda, kajeun cenah ieu ronda mah. Cek urang teh saha eta di jero. Urang cenah bangsa teh barang cokot. Ye heuh atuh seg cek urang. Lain gitu. Hah? Lapor atuh bisi teu katanagaan ku sorangan, lapor. Urang. Oh, urang teh cek si Kasran teh sampeur si Uda. Ayo cenah teh urang ini mah kokol bieu teh. Si Juma henteu. Si Juma. Si Juma mah dirancang babana si Neng Entin Acen. Ye heuh eta. Jauh mah nya ngaronda ka dieu nya euy. Wadah. Ya, mameh kaya karona boga kopi. Hah? Boga kopi henteu? Kopi. Heeh. Ai kopi mah aya tuh. Lah, mung kewe. Gawe. Dongeng. Udah sok ari ngaronda mah kudu maka kopi. Urang mah kali itu di bawah si skamling ayeuna kudu ditingkatkeun. Kapan sakedeung deui ngalaksanakeun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Hari HUT. Lain hari HUT atuh ulah dihijikeun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Disingkat hari HUT. Itu 17. Urang geus ngobrol ti dieu cong langsung ka ditu si skamling keliling. Bebejalin tadi kasih Rusdi. Urang kayak kada itu deui nyampur urang bebeja. Kasran. Kasih Kasran. Jeung si Wardi. Heeh. Geus sing terek nyampur si Uda ka ditu. Bisa pajarkeun urang. Aing nguriling ka panuni ka nyat ngesang. Nakolan koko sorangan we. Ludeung teh pada jam 7. Keneh gitu. Aing geus jam 1 mah boga teh nyindit sorangan. Tah eta beas nu nakol-kokol saha? Si Wardi eta mah. Jam sabaraha tadi nakol-kokol? Tadi urang jam 7 kakarana nakol jam 8 tadi. Hah? Jam 8 da urang ngider teh mulai jam 8. Didenge-denge ku urang ning 10 kali nakol atuh. Leuwih hiji euy. Hah? Leuwih hiji. Cik, urang rek nanyakeun pagawean naon anu teu beunang dicokot ku komputer teu bisa. Oh, ku laptop. Oh, ku alat teu bisa. Ku zaman ayeuna alat teu bisa eta pagawean eta hese kacida ku boro-boroning ku polisi teu bisa dicokot eta pagawean naon, Cing? Ya, euy aing rada kolang euy tah euy. Nah, rada kolang. Rada puyang teu apa teu kabade aing. Teu nyaho. Teu saeutik. Tah, pagawean nu kitu teh nu pangbangga-banggana kacida. Tadi pan nu nakol-kokol saha? Si Wardi. Tah, eta teh pagawean eta teh. Jam 8 nakol jam 10. Berarti leuwih hiji. Eta lamun dicokot leuwihna kumaha cing nyokotna? Dijejekeun salapan deui, balik deui. Lamun tumpukan bata salapan jadi 10 bisa dicokot. Bisa dicokot. Batana hiji. Bata mah mesin teu ku alat nu kuleungeun nungkul ge. Eta mah nakol salapan Jadi 10. Tah nu leuwihna teh ame jejeg jam 8 dan jam 10. Cokot hiji. Kumaha nyokotna eta? Eta teh pagawean berat. Keri dinya rada bisa otak ka dinya. Artinya heueuh eta pagawean pangbangga-banggana. Jadi kumaha lamun hayang bisa dicokot kitu? Hah? Amu bisa we? Nya kagok tuh lah lamun ditambah di cokotna ku ditakol meureun jadi 11 komo jadi kalah jam 11. Jadi nambahan heueuh nya euy. Jadi nambahan. Jam teh cenah meureun TL na kok tadi 10 ini tambahan hiji meureun kitu. Oh, jadi nu bangga nama eta nya. Eta mah geus moal beunang di nya moal. Ngan jadi ayeuna mah ayeuna koko teh ari keur di kampung mah geus ilahar make koko kai. Tangkal nangka dikorowekan. Wah, nyaring sorana teh. Beda jeung di kota. Di kota mah kuloceng. Kuloceng. Oh, nu kurut peleknya. Oh, ngan lamun nakol ti jam 8 nepi ka jam 11 mah tarik.
Tarik. Ti jam 10 sampai ke jam 11. 11 ti jam 8 nya jam 10. 10. Tarik. Ngan lamun ti jam 12, jam 12 tarik kene. Tarik. Tah mimiti tanggal Setengah 1. ti jam 1 nakol nepikeun ka jam 4 mah kudu lawan. Lamun nu sore kene mah neng nepikeun ka 11 kali. Tah lamun jam 1 mah cukup neng. Jam 2 neng. Jam 3 neng. Jam 4. Jam 1 beureun neng. Jam 2 neng. Jam 3. Jam 3 neng. Lamun jam 4 mah langsung diajak. Tong ditakol. Heeh. Langsung diajak. Kapan beureun lamun tong teh meureun mun neng anu katilu teh plong pantot teh meureunan. Pantot kokol teh muka. Sang ini tah karena Ayo. Ayo atuh. Malah mah model keur perelek gini nya. Batur mah perelek teh sasenok. Ayeuna mah ulah sasenok. Dina juru imah teh. Sakarung atuh beas teh. Mana masak sakarung? Kayak imam mani geus dendek kitu tah meureun beunat tung perelek. Eunam jang ngaranna burik-burik. Bisi batur kadari ieu mah teh nyampur udah ke bawah. Bisi aya ieu.